Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipi hormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat, hadirin tamu uleman oge anu kusim kuring dipi hormat, saderek sadayana kelas 8 sareng adik kelas 7 oge kelas 8 anu kusim kuring dipi kacinta. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat, langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun tos dipaparin kesempatan ngadeg di dieu. Kanggo ngawakilan sadaya siswa-siswi kelas 8 ngadugikeun geurentes hate ti sim kuring sadayana anu bade ngantunkeun sakola. Dinten ieu teh panginten dinten anu pikabungaheun oge pikasediheun kanggo sim kuring sadayana mah. Bingah kumargi sim kuring sadayana parantos lulus ti ieu sakola saparantos 3 taun paeh poso diajar. Ari sedihna nyatang tos baik ku sadayana oge kamapung. Kedah papisah sareng Bapak Ibu Guru oge adik kelas 7 sareng kelas 8 anu kusim kuring sadayana dipika cinta. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat. Dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan rerencangan sadaya kelas 8 seja ngahaturkeun rewu nuhun kana sagala rupi kasayan manah Bapak sareng Ibu Guru salami 3 taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapak sareng Ibu Guru teu weleh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin, taat kana aturan, anu terang kana tata krama, sopan santun, anu iman sareng anu takwa ka Gusti Nu Maha Suci. Kanggo pibakaleun hirup sim kuring sadayana kapayuna. Sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu lir ibarat obor anu nyaangan lengkah sim kuring sadaya. Hatur nuhun pisan Bapak, Ibu, mugia sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunia akhirat. Atuh sagala rupi amal kasayan Bapak sareng Ibu ka sim kuring sadayana kenging ganjaran anu manglipat-lipat ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat. Sim kuring sadayana oge seja nyuhungkeun hapunten samudaya kalepatan. Rumaos sim kuring sadayana seueur carekeun salami 3 taun teh tangtos seueur paripolah sim kuring sadaya anu matak jengkel sareng ngajaheutkeun manah Bapak sareng Ibu. Nyuhungkeun pangapunten rupina da sanes dihaja eta mah estuning tina kabodohan sim kuring sadayana bae. Diemut deui ayeuna mah beut geuning matak isin margi Bapak sareng Ibu Guru mah sanaos sim kuring sadaya midamel kalakuan anu matak ngajaheutkeun manah oge teu weleh sabar mayunan teu weleh jembar ku pangampura. Hatur nuhun Bapak, Ibu, parantos sabar mayunan sim kuring salami ieu. Hatur nuhun pisan. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat. Sim kuring sadayana seja nyuhungkeun pidoa mugi-mugi sim kuring sadayana tiasa ngamangpaatkeun ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu, tiasa lebet ka sakola anu dipikahoyong, tiasa ngahontal sagala rupi anu dicita-citakeun, sareng janten jalmi anu guna kanggo nusa bangsa sareng agama. Amin ya robbal alamin. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat. Rupina cekap sakieu wae pisanggem ti sim kuring. Mugi-mugi tiasa ngawakilan kreteg hate sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.